Hei guys, hei, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui ka kontena Mamah Aero dan Gionya, ya guys, kebetulan ayeuna teh eukeur pilek, urang teh teu keur tengareunah awak, suara oge mani bindeng. Mung atuh da urang teh kudu ngonten, da urang teh konten kreator gitunya caritana teh. Jadinya daek teu daek kudu daek ngisi suara jiga kieu najan suara bararindeng mararangpet oge. Ieu teh video geus lila sebenarnya namanya guys. Mung kakak rek diedit ayeuna darararipuh teu kararieng teh ari geus kudu udat edit teh guys. Nya ieu teh video geus lila basa harita saenggeus collab jeung si Embu Rifda nya guys. Eta tempo we atuh pandanganna oge masih aya ukiran henana jiga kitu. Ieu teh judulna teh naon tadi teh make up satset cenah ge. Dengan alat seadanya da atuh urang mah make up oge alat ngan saayana teu lengkap teu naon atuh danya saayana we nu dipake urang sapopoe lah urang mah henteu kudu atuh maksakeun nya gara-gara urang ayeuna ngonten temana make up kitu urang kudu mealian heula alat-alat make up nu anyar. Henteu atuh nya guys, tong buang-buang waktu tong buang-buang duit lah saayana we atuh nya nu penting bisa make up gitulah, nu penting bisa katempo alus gitulah nya jang setor ka si Meta. Oke guys, ieu geus anggeus kasampakan yang geus atuh lah nya, bye bye. Itu terakhir